Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru nu kusum kuring dipika hormat, sareng rerencangan sadayana nu kusum kuring dipika cinta. Puji sinaran syukur ayu orang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos mapari nikmat kasehatan ka urang sadayana. Salawat sinaran salam mugi tetep ngocor ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sadayana, pendidikan teh merupakan fondasi utama pikeun kemajuan bangsa jeung diri urang sorangan. Ku ayana pendidikan, urang janten tiasa terang hal-hal anu sae sareng nu awon. Nu kahiji, pendidikan teh merupakan fondasi utama pikeun kemajuan bangsa jeung diri urang sorangan. Ku ayana pendidikan, urang teh janten tiasa terang hal-hal anu sae sareng anu awon. Nu kadua nyaeta tiasa ngartos ilmu pangaweru, tiasa ngawangun karakter nu mulia. Katilu nyaeta pendidikan teh sanes menang ijazah, tapi kanggo bekal hirup urang ka hareupna. Terakhir nyata nu kaopat, ilmu teh teu matak berat dibabawa, tapi matak nyangan jalan kahirupan sakumaha cek di bahasa, nyangan ilmu teu mimiti dijero kandungan dugi ka kaliangan. Nah, kukituna ayo urang tingkatkeun semangat belajar ulah bosan nuntut ilmu umum, boh ilmu agama. Mugia urang sadayana janten generasi anu pinter, bager sareng tiasa ngabanggakeun kolot sarta bangsa. Mung sakitu nu tiasa aku pihatur, hapunten bila aya kakurangan, atanapi cariosan anu kirang merenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun wasta abdi Zulfa Fauziah Elitasari ti kelas 8B. Dinten ayeuna abdi bade ngerjakeun tugas bahasa Sunda anu dipiwarang ku Bapak Haji Taufik Yusuf anu judulna Sireum jeung Japati. Aya hiji dongeng Sireum jeung Japati keur silih tulungan jadi contoh pikeun urang. Dangukeun gerak kieu caritana. Aya sireum rek minum di nasi si walungan keur ngarayap kahandap manehna teh ti soredat bruk gerak-gerak kana cai. Hadena caina rada ngeuyeum palebah dinyamah. Tapi kekeh bae ari ngojay ka sisi mah manehna teu bisaeun. Sireum ngagorowan, "Tulung, tulung, ieu kuring rek dikereuleup tulungan." Kabenaran aya Japati keur cideuten dina dahan kai anu nyondor ka luhureun cai. Kadengeun aya sireum gogorowan minta tulung. Daun ku Japati dibawa ka darat, sok digolerkeun kana tanah. Sireum pohara ngahaturkeun nuhun ka Japati anu geus ngalepaskeun manehanana. Dina hiji mangsa, Japati teh cindetan deui dina dahan kai anu nyondor ka walungan teh. Sireum anu baheula ditulungan ku manehanana teh oge kabeneran aya di handapkeun tangkalna. Harita ti kajauhan aya paninggaran, nyamperkeun leumpangna ke keteueupan teu talangke deui. Buru-buru sireum nyamperkeun si Japatina bari ngaharewos ka manehanana. "He Japati, buru gerah hiber tu aya paninggaran keur ngintip." Paninggaran geus ngawengkan bedilna. Teu lila Japati buru-buru hiber. Isukna si Japati teh papanggih deui jeung si sireum. Ceuk si Japatina teh, "Hatur nuhun pisan sakadang sireum kuring geus ditulungan ku anjeun leupas tina balai. Ari eta mah kapanan kawajiban sararean nulungan batur anu rek menang cilaka. Eta wajib, komo ieu mah kuring ayeuna hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku sampean." Ari eta mah kapanan kawajiban sararean nulungan batur anu rek menang cilaka. Eta wajib, komo ieu mah kuring ayeuna hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku sampean.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pikeun urang sadayana. Nepangkeun wasta abdi Cindy Wulandari di kelas 8A. Dina kasempatan ieu abdi bade nampilkeun hasil tugas praktek basa Sunda ngeunaan sisindiran. Mugia video ieu tiasa manfaat sareng ngahibur urang sadayana. Langkung tipayun hayu urang puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Sholawat sinareng salam mugia ngocor ka junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasamara rencangan sadaya sakumaha urang terang sisindiran nyaeta salah sahiji karya sastra Sunda anu wangunna paparikan atawa sajak nu ngandung harti kiasan. Sisindiran biasana dipake pikeun ngebrehkeun maksud nu tangtu ku cara halus nyaeta ku jalan ngasindir atawa mere pepeling. Sisindiran mibanda sababaraha ciri khusus nyaeta hiji. Wangunna nyaeta paparikan atawa sajak 4 baris. 2. Ngandung rima atawa pupuh. 3. Aya 2 bagian nyaeta bagian sampiran atawa cangkang jeung bagian eusi. 4. Basa nu dipake biasana basa endah tur merenah. Dina sisindiran aya 2 bagian penting anu kudu urang terang. Hiji, sampiran atawa cangkang nyaeta bagian awal nu biasana ngan ukur pikeun nyaimbangkeun sora atawa rima. 2. Eusi nyaeta inti nu ngandung maksud atawa peuseun nu hayang ditepikeun. Lajeng naon wae rupa-rupa sisindiran? Aya 3 rupa utama nyaeta paparikan, rarakitan, jeung wawangsalan. Hayu urang bahas hiji-hiji. Hiji, paparikan. Paparikan nyaeta nu diwangun ku 4 padalisan. Unggal padalisan biasana aya 8 engang atawa suku kata. Ciri-cirina nyaeta hiji, sora tungtung padalisan kahiji sarua jeung padalisan kadua. 2. Sora tungtung padalisan katilu biasana sarua jeung padalisan kaopat. 3. Pola pupuhna biasana AA, BB. Anu kadua nyaeta kakakitan. Kakakitan oge wangunna 4 padalisan sarta unggal padalisana biasana aya 8 engang. Ciri-cirina nyaeta hiji. Sora tungtung padalisan kahiji sarua jeung padalisan katilu. 2. Sora tungtung padalisan kadua sarua jeung padalisan kaopat. 3. Biasana aya kecap atawa prasa anu diulang deui ti bagian cangkang ka bagian eusi. 4. Pola pupuhna biasana AB, AB. Jeung anu katilu nyaeta wawangsalan. Wawangsalan teh wangunna beda tinu 2 tadi nyaeta ngan ukur 2 padalisan wungkul. Tina unggal padalisan nyaeta 8 engang. Ciri-cirina nyaeta hiji. Padalisan kahiji nyaeta cangkang atawa samacam tata rucingan. 2. Padalisan kadua nyaeta eusi atawa jawaban. 3. Biasana dimimitian ku kecap ulah atawa moal. Ku ayana rupa-rupa sisindiran ieu urang jadi diajar kumaha nyampaikeun omongan atawa pepeling ku cara alus, sopan, tur endah, teu kudu kasar, cukup ngasindir atawa mere contoh. Abdi di dieu bade masihan contoh sisindiran jenis karakitan. Lamun ulin ka talaga balikna sok barang bawa, lamun hayang asup surga jalanna nyaeta takwa. Tingali kana pupuhna kecap tungtungna nyaeta talaga jeung surga. Sorana A. Teras, bawa, jeung takwa sorana AA. Eta contoh cirina tina rarakitan. Ayeuna hayu urang bahas naon maksud jeung pelajaran anu tiasa urang candak tina sisindiran anu bieu. Anu mimiti dina bagian sampiran lamun ulin ka talaga balikna sok barang bawa. Ieu ngajarkeun urang lamun yen indit ka hiji tempat ulah nepikeun ninggalkeun barang atawa ninggalkeun jejak anu goreng, kudu tanggung jawab ka barang sorangan. Teras dina bagian eusi nyaeta lamun hayang asup surga jalanna nyaeta takwa. Ieu pesen nu kacida pentingna. Surga moal tiasa dimenangkeun ku kahayang hungkul, tapi kudu dibuktikeun ku seueuna amal sareng taat kana parentah Allah. Nyaeta jalanna ku jadi jalma takwa. Jadi, sisindiran ieu ngajurung urang sadaya pikeun ngalaksanakeun kahadean, ngajauhan larangan Allah, sangkan hirup di dunya tentrem, sarta meunang kasalamatan di akhirat.
Sakitu wae nu tiasa disampaikeun dina video ieu, mugia naon anu disampaikeun tiasa manfaat pikeun urang sadayana, khususna dina ngalestarikeun basa jeung sastra Sunda. Hapunten, bilih aya basa nu kirang merenah atawa kecap nu kirang luyu, simkuring nyuhunkeun hampura nu saageng-agengna. Hatur nuhun parantos nonton sareng wilujeng nampi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.